Tembang Sunda Cianjuran warisan karuhun urang karuhun urang diriksa di dama-dama sangkan anjir komarana sangkan anjir komarana robah mangsa ganti musim ulah unggut kalinduan ulah gadah kaanginan ulah jati kasilih kujunti mugia lana waluya lana waluya Tembang Sunda Cianjuran titipan alam bihari alam bihari warisan para pujangga nu ngaguar pusakana nu ngaguar pusakana ganti bulan ganti tahun robah mangsa ganti musim telengit komarana tembang Sunda seni kalanganan muga natrat salawasna Sampurasun, salam kawilujengan kangge sadayana pamirtub di mana wae ayana. Tepang deui sareng simkuring dina Warta Jati Sunda kalayan nyebat panjenengan Gusti Nu Maha Suci nu jadi sekar pangiring catur sangkan jadi panggugah rasa. Nu jadi sarining kalbu tarate hate malati ati sangkan jadi pangemat aworna kedal ucap jeung laku lampah. Dina danget ieu Warta Jati Sunda baris midangkeun lalaguan dina Tembang Sunda Cianjuran dina laras Madenda atanapi laras Sorog surupan ti Tugu. Sate acan urang ngaguar kana naon wae anu digunakeun dina Tembang Sunda Cianjuran boh waditrakna boh larasna oge bakal kaguar mangga sami-sami tampi mamaos Tembang Sunda Cianjuran dina laguna Udan Mas Udan Iris kalayan panambihna rumingkang. Mangga wilujeng ngadangukeun.
mancat mancat kabalebu mayang ku karambi ku karambi. Badung manuk badung gandrung ente dina paku haji. Kembang kuring jeung melati kembang kudu jeung dali di jalur beli ganteng disoe seperti mayang diuntun sapanjang jalan nalian kembangku dahan sagala dituhan. Sakit tetep kadeudeung asih taya nu dipamrih najan angkang tong hariwang anjeun mah teu kudu hoyong tepung ti
Sindang kumalayang sungkan mangsa paanggang anggangna tina tetepan hadena aja kongsi tepung dong kuring sering sedih kikir nanging tetep Mikaeli panglipur janji pasini gumati rek bela pati. Masih disarengan ku sim kuring dina danget ieu kangge ngaguar atanapi ngabahas geunaan sababaraha perkawis anu patali sareng tembang Sunda Cianjuran. Sim kuring oge disarengan ku Kang Tata. Mohon aya Teh Dewi masih keneh manco, Kang Han, Kang Dodi oge Kang Asep anu aya disagedengeun sim kuringnya. Tah kitu. Ayeuna dina danget ieu Kang Tata bade sim kuring bade tumaros upami dina tembang Sunda Cianjuran waditrana teh kedah sapertos kieu atanapi kumaha lajeng naon wae ieu teh waditrana anu digunakeun dina tembang Sunda Cianjuran kitu. Panginten upami ditinggal tina perkembanganana sejarahna panginten dina hal waditra gitu nya. Ngawitan mah dina tembang Pajajaran ngawitan ku Kang Jenderal Pancaniti ditambul numbutkeun sejarah mah ditambul saurna kitu. Teu aya waditraan, teu acan aya waditra. Tah kadienakeun aya perkembangan aya we waditra kacapi sareng suling. Teu acan ngawarincik gitu. Da teu acan aya panambih pangitu nya. Nah, teras we kacapina benten sareng kacapi anu dianggo dina kawih, dina celempungan atanapi dina sok dianggo kliningan gitu nya. Dina kacapi kawih mah ipis, dina kacapi indung anu dianggo dina tembang Sunda Cianjuran mah sapertos parahu bentukna teh gitu. Sapertos parahu aya gelungna 2 gitu. Kiri kanan betulnya antawis kenca katuhu. Teras weh kadienakeun aya alabat panambih, alabat rincik gitu. Kan sate acan mah mamawa sungguh saya panambih, teras we waditra ge nambih aya rincik gitu. Perkembangan seperti itu gitu. Mohon. Tah naon perbentenanana sareng kacapi-kacapi anu umum anu ilahar diangge dina kawi, ilahar diangge dina celempungan kiliningan sareng sajabina. Nah hatina jumlah kawat atanapi senar an hatina naon aya benten teu? Laras pisan pengen pami dina kawih mah umumna ilaharna teh 20 katanya. Nah kata pisiter gitu. Pami dina mamaos dina Cianjuran mah 18. Jumlahna teh pami rincikna teh aya 15 katanya. Aya nu 16 aya nu 15. Gitu pengen dina bahana oge pami dina tembang Sunda Cianjuran mah ngangge seuseurna ngangge kuningan. Aya kawatna teh gitu bahana teh. Upami dina siter seuseurna ngangge stainless. Stainless. Tah aya pureut. Tah biasana upami anu kapungkur mah anu masih nganggo pureutna teh dipayun sanes kanggo naon teh kunci L gitu nya baud itu sanes. Oh diputarkeun gitu. Nah, eta mah perkembangan kayana supados simpel kan rata-rata pami nganggo nu dipayun nganggo pureutna gitu nu dipayun teh nganggo kai gitu nya bahanna kai seuseurna teh sok sasah gitu nya. Nah ieuna teh muterkeun teh kadang page kadang nerosot gitu. Tah ieu mah janten di we ngangge besi ngangge baud-baud disimpalkeun. Di perkembangan gitu lebih disimpel. Ayeuna ge sami. Panginten perkembangan anu tadina parahu ageng aya anu lebih alit sapertos dianggo ayeuna.
terasa pureutna gentos palih di nyaten di ngangge baut teh CL gitu. Mohon perkembangan zaman leres. Equalizer udah. Terus enak mah nganggo equalizer. Dan ku teknologi audio. Seperti gitar lah gitu. Mohon. Ya, seperti langkung simpel pangitannya. Leres. Tah upami dina perkawis gemyang atanapi oktav nada bentena sareng kacapi rincik naon? Panginten Oktav nada oktav nada pami nadana panginten di nu itu mah aya 18 berarti kan upami dibagi 100 nama 5 dibagi 5 janten tilu nada langkung betanya tilu tangga nada lah gitu pami dina eta mah. Pami dina rincik panginten tilu kirang lah gitu. Tilu kirang gitu. Mae tilu pas benten. Oh mohon 15. Nah, surupan biasanya dina kawih mah langkung tinggi, langkung tarik gitu biasanya 5 opat, 5 genep, 5 7 pami dina kawih dina Cianjuran. Sekarang nganggo genep 10 dugi genep 2. Genep 2. Tah eta aya pangaruhna teu Kang? Upami tinggi rendah gitu nya. Mohon. Leres aya pangaruhna biasana aya kan jalmi teh benten-bentennya kemampuan biasana eta teh salah sawios karakter upami si A mah dugina mung genep 2 atau mung genep 1 aya nu dugi ka genep 10 dugi ka 5 genep gitu asa aya. Tapi aya ge nu rendah gitu swanten mah kan eta mah terbatas gitu dimaksimalkeun di nu genep 1 misalnya atau genep 10. Sakedahna mah memang disesuaikan sapertos lagu pop atau napi lagu barat upami bade kaul atau bade naon teh nada dasarna dina naon kan gitu. Kan setiap orang kuncina itu. Pami di orang barangna lah. Mun kacapi memang kena di setem heula. Mohon. Pami sepertos kitu lah, sepertos musik piano, sepertos musik gitar misalkan. Idealna 20 nya Kang tah. Lagi kan kawarna bentennya kaketan kawan. Ya, genep 10 seduga genep 2 biasa. Tah ayeuna perkawis dina Waditra Sulingna. Dia anu iber anu katampi kusim kuring mah Kang Cianjuran mah liangna teh genep tapi geuning ayeuna mah anu liang 7, liang 8. Nah oge dina dedegunganana liangna 4. Nah eta teh kalebet perkembangan oge atanapi kumaha. Upami dina lagu degung mah memang dina lagu degung memang tos aya suling nu 4. Nah, panginten sate acan ieu teh degung tos aya mantunya perkembanganana. Enten kemungkinan bagitunya ieu sim kuring ieu mah nya pamendak suling 4 heula panginten. Da biasana jumlah teh menentukeun. Anu jumlah sakedik biasana anu langkung awal tipayun. Tipayun biasana. Janten sapertos nada daminatila sareng do re mi sangkiana ieu mah daminati heula. Sapertos suling nya anu degung heula nu 4, taname nu genep. Terasa berkembang ininya tina suling Cianjuran anu genep anu ukuran genep 10 dugi genep 2 teh aya nu liang ti pengker. Eta teh biasana liang ti pengker teh naon teh wisaya cenanya. Sisipan kanggo nada 4 biasana dina ngudag nada piano. Ngudag nada piano anu sami teh diatonis lah. Ngudag nada do re mi. Upami 4na henteu dibuka pengkerna nada 4na biasana mah langkung tinggi gitu. Langkung rendah jadi kirang tinggi. Biasana kanggo mirig pop Sunda biasana mah. Tapi ayeuna mah tos dilarapkeun dina instrumental atanapi dina mirig panambi kanggo sebagai naon teh panginten mah naon teh ornamen lah, ornamentasi suling nambihan reueus nambihan iyalah. Tadi teh aya penambihan kreativitas. Tah ayeuna bade ditaroskeun. Nah ari Cianjuran tiasa henteu ngangge kacapi siter. Tiasa atana kaci henteu sanes tiasa mah pasti tiasa. Kaci henteu atanapi sawangsulna kacapi sapertos kieu tiasa henteu kaci henteu diangge kawih gitu. Tah aya nama namina teh kacapi katem. Jadi tiasa kaditu ka dieu bentukna langkung alit, tiasa tembang, tiasa kawih kantun disurupkeun wae panginten anu surupanana teh gitu tiasa 5 genep dugi ka tiasa genep 10 gitu. Janten aya lebih simpel langkung alit
tapi tiasa dimaksimalkan kumargi aya teknologi audio jadi padina dina kacapi parahuma supados agem teh kedah ageng kedah rongga suarana lanu ageng tak ayana mah tos tiasa dimodifikasi ku teknologi audio nganggo ampli nganggo equalizer dibantu jadi tiasa bade suara ngebas bade suara itu tiasa diatur gitu. Itu mau naonnya kaci wae. Kaci wae anu mah kan menyesuaikan karena teknologi. Gitu. Tapi nu pas lagi mah kepraktisan lah gitu, kepraktisan. Ayeuna upami sagala hoyong nurgan nu kapungkur dan nu kapungkur ya sami kan perkembangan geuningan ningalina. Terus berkembang gitu. Terus nu pas lagi mah jarangnya kacapi. Si terpas lagi mah jarang dianggo Cianjuran. Jarang dianggo Cianjuran, mung biasana dianggo latihan pami ngalatihan kacapina gitu nya. Karena nu khusus kacapi mah tiasa wae nganggo eta oge. Sarasna mah da eta-eta kitu-kitu keneh kitu nya. Kantun surupana tinggi ge pami dina teknik ngajarkeun kacapi mah tiasa wae gitu. Mung panginten kapayuna mah kedah dikentoskeun nu da nu parahu teh ya sabarengkeun. Pami awal-awal mah ulah waka langsung di pami dikritik gitu. Ku diajarna ge kan urang mah tos gitu. Tapi kan upami gitu. surupan mah upami ieu mah pan tinggi teuing upami di orang ngemplan deui gitu ya gitu. Nya gitu engko kan ka palire panginten kekuranganana kekiranganana tah nya paling digentoskeun itu gitu. Sebagai awal lah gitu kan komo kanu belajar mah kan gitu kamu belajar sawios sih. Ya janten nya tembang Sunda Cianjuran oge aya fleksibilitasna nya. Kecuali kanggo tampilan. Wame kanggo pagelaran pintonan saya namanya langkung saya atanapi sakedahna nganggah anu kacapi anu kanggo tembang Sunda. Tembang Sunda. Originalna anu aslina. Atanapi nganggo anu disimpalkeun teh gitu. Mung tetep bentuk parahu. Terus berarti aya hal anu fleksibel oge nya tadi disaurkeun sareng sim kuring jadi henteu pakemna henteu ieu pisan nya fleksibilitas lah. Kitu nya dina perkawis eta nanging panginten hal-hal anu sifatna krusial teu tiasa dirobih kitu nya panginten kitu nya. Tah kitu geuning pamirtub pedaran tembang Sunda Cianjuran dina danget ieu ngeunaan waditra anu diangge dina tembang Sunda Cianjuran teh sapertos kumaha lajeng nada-nadana kumaha lajeng bentukna kumaha. Tah ayeuna mah panginten Kang Tata, Kang Asep, Teh Dewi, Kang Han sareng Kang Dodi nya ari sono mah estuna taku nya ka pamirtub sadayana oge nanging waktos nu kedah mukahkeun urang. Aya paripaos anu ku sim kuring dicutat ngalangkungan sepuh-sepuh kapungkur nya eta ulah beunghar memeh boga, ulah pinter memeh nyaho, ulah bisa memeh daek. Tangtos hal eta tiasa dilarapkeun dina kahirupan urang sadidinten supados urang teh dina ngajalankeun kahirupan nete taraje nincak hamalan henteu bete kapoe teh gitu. Sakitu anu kapihatur panginten dipungkas ku gending panutup atanapi mamaos atanapi panamih Cianjuran anu panutup nyaeta sekar duaan anu bade digalindeukeun ku sadayana kalayan disarengan ku galindegna Teh Dewi sareng Kang Tata. Sakitu pamirtub hapunten samudaya kalepatan boh aya langkung saur bahe carek sadayana sim kuring neda agung cukup lumur muga jembar hampurana sampurasun cag. Gunung guntur jalanna ka pepentasan Jalanaka pepentasan amit mundur wireh bade parantosan Gunung guntur jalanna ka bale pulang Jalanaka bale pulang
Amit mundur, amit mungkur, ayeuna waktosna mulang, ayeuna waktosna mulang.